100.000 menang naon wae di Lawson rek mentah heula duit tak ka pabrik duit teu alias si mama langsung eta nu heuh langsung ka diseret heula las kami teh ningali ieu kok kalau luber kitu si Susna teh jadi penasaran kitu lanjut teh karek sangungkeupel heula cek batur mau onigiri cenah ari cik sia mah teh sangungkeupel atuh da baru ya Allah karek kan haran dua macam yang sebelah 30.000 itu bagaimana kumaha tuh geus kudu wajib paduain lamun ka Lawson mah kudu meuli si Popli heuh urusan ti corona ge rek racik-racik sugan we ngeunah heuh lampung saeutik saya mah rek nyampur ka si teh tukang odeng cenah rek meuli odeng tapi si teh nanya rada jamadut kunaon teh teh galau atuh tang baheula meuli gorengan oge siga Gioza jeung cukune heuh alah sia geuning rada loba oge heuh 100.000-an teh barang di silobogan teh alah sia rasa sanggup kepala teh siga rasa sangu barudak emang mana rasa sangu tuh si pakekeun salmonnya lumayan ngeunah lah ngeunah pisan kumaha